Madinah. Istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana, ya mujib da'awati. Panjangkan lahir batin nasihatkan urusan dilancarkan, dunia akhirat bagjakan. Istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana, ya mujib da'awati. Pamugi ya jamaah, mugi Gusti ijabah, sing sering angkat ziarah ka Makkah sareng Madinah. Istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana, ya mujib da'awati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
berdua pamirsa dibalik dia Masya Allah mangga selfie tiasa ngarekam tiasa muwayahna lisan di palemkeun mangga urang buka acara anu diantos-antos urang regepkeun naon kanten ilmu anu baris dipedar ku guru urang sadayana pamirsa Ustaz Nana Gerhana disumanggakeun. Teu acan jempe mah moal ngawitan. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah nu jadi sekar pangiring satu sangkan jadi pambuka Dewa ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu kajejeh dina angan nyabukeun ria jeung sungkan dan berasa calungkap binculak malakap istren panastren dudumpak sareng rurumpak iri dengki utu maki dan hati salimani dipilih kedua kali puncak mula udar dina tali gadang cindra dina supaya murek kijing sila bekok sinembah sejak husu nuturkeun kaluhur rusuh din sablat Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayat abadi Allah Rabbul Izzati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia. Dibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dibika cinta. Runtui syukuri Sok waji, sok wajah. kajal jujur rasanya rekiru kabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajeng junan urang sadaya. Contohun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Kalayan parantos natrat ngegurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu hiat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu hancek pancek istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu kedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan saduleh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti Mirahing alam. Moga-moga lamun memang ieu pangaosan sing hade pangaosna lamun memang ieu pangajian sing hade pangajianna. Sabab anu ngaran kahirupan tong ngarep-ngarep urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Maka kula bakal nuntut batur bakal ngajen urang talipak jeung tanya awak lamun memang urang teu mampu ngajen batur tong ngarep-ngarep batur ngajen ka urang. Wayahna ibu kedah sadar umur sabab juga tadi gigion wae ka urang agung asar kana lumpur kahiji kuring teh budak murah kedua dirion ku ibu-ibu unggul sing sadar kana lumpur ulah cempil teuing wana sing sadar ibu teh gaduh caroge di bumi. Anu katilu jika engkau cinta padaku maka aku tidak akan cinta kepadamu. Moal
pisah-pisah moal di hiji-hiji nu kusim kuring dihormat kum sadayana. Hari tukang dagang neangan untung, namun tukang tani neangan hasil. Hari ibu pangausan neangan ilmu. Namun bener ibu neangan ilmu, kenatanya bapak ustad masing-masing. Al ilmu nur, hari ilmu teh cahaya. Geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang, jawabanana acan. Sadayana nu hadir di moal ieu arapal ilmu tahajud naha moal penting sarare wae. Nu hadir di ieu tempat arapal ilmu sodakoh jeung infak tabilah yatim miskin di antep wae. Sadayana nu hadir di ieu tempat kasub kuring apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tabilah sakalpeung mah ustad ge sepur keur wae. Jadi lamun kitu ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Lamun lain pitulung Allah, lamun lain hidayah Allah, cantang tu saha ari urang sebenarnya. Maka jelema pinter teu kudu sombong ku pinterna, hakikatna keur dipinterkeun. Jelema daek tong sombong ku daekna, hakikatna keur didaekeun. Jelema alus tong sombong ku alusna, sabenerna keur dialuskeun. Berarti dina awak urang aya Allah Rabbul Alamin anu sakabehna ngatur mubehing alam. Sabab kahirupan mah ukur disebut ibu, disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedul. Maka teu kudu urang disebut pinter ku batur ujug adigung asa aing pang pinterna. Da hakikat jelema pinter mah justru boga tugas ngoncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah teu kudu sakola luhur jadi jelema beleg ge bisa. Hiji urang disebut beunghar lantaran aya si miskin. Maka tugas utama jelema beunghar adalah nulungan jelema miskin, gera reret keleng patuanganana, gera reret tuh butut imahna, gera reret budak teu bisa sakolana. Lamun nu beunghar kabeh sadar infak jeung jariyahna, teu mungkin aya miskin di jaralan, teu mungkin aya yatim malu sapir. Naon sababna? Inget karena tugas pokok agama yen beunghar teh teu walakaya nepi ka akhirat, iwal teh nu nyalametkeun akhirat ku sedekah jeung infakna. Well, maka jalmi lamun ieu nu hadir aya jalma beunghar sing nyaah kanu miskin. Sabab urang beunghar bisa jadi karena aya doa-doa jalma nu miskin. Bandungan jasa si miskin keren. Aya nu maot panggeulana nyokot pacul jeung kuburan. Aya nu maot panggeulana nyokot pasaran. Aya nu maot panggeulana tahlilan. Aya nu maot mulasara. Maka lamun aya jalma beunghar sombong, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga ngadamal kuburan sorangan. Maka nu ngaran hirup ulah coba-coba goreng jeung batur lantaran urang keukeuh beuteukeun butuh ku batur. Di luhur aya pejabat oge hakikatna mah lantaran dicoblos rakyat. Matak sanggeus jadi pejabat ulah sok cicing wae dina kursi. Penceramah yang baik, hargaan jeung hormati jamaah, lain kudu jamaah dicarekan. Naon saha nana gerhana teh saha? Disebut ustad mu, disebut kiai hoream, disebut ulama komo, sabab leuwih apal goreng patut dadiri iwati sorangan. Pertemuan yang paling indah bukan aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku sudah menemukan diri sebenarnya. Pertemuan paling indah bukan aku berkamu, tapi pertemuan yang ketika aku sudah mengetahui siapa diriku. Maka jelema nu wawuh kana dirina moal hayang apal jeung goreng patut batur, teu hayang apal jeung kasalahan batur, teu hayang apal jeung kateuceureugan batur. Batur kadang-kadang dosana judi, jinah jeung maling, tapi urang aya dosa nu leuwih ti eta. Naon? Ngarasa bangga diri ku ibadahna, itulah dosa nu pangbadatna. Well,
makhluk karena manusia. Maka ibu mobil cerabak ieu gerari ren nyieur status OTW tahajud. Gara eureun ngagibri-gibri geulang nyampur pangajian hayu ngaos. Gara eureun ngadeng-ngadeng kongkorong kanu teu boga. Gara eureun nyaritakeun sawah kanu teu boga sawah. Naon sebabna kasombongan digugut maka Allah geus sanggup pikeun ngancurkeunna. Iblis lamun teu sanggupeun ibu ngajadikeun jelema jahat, maka iblis bakal neangan cakak supaya urang jadi jelema ria dina ibadah. Surah An-Naml sarua. Benar Bu? Ayeuna ibu di jilbab entong tangga banget teuing. Da jilbab ieu mah di mall ieu ge aya. Abdi ge apal hargana handapna 100, 200. Nah mah ge jeung apal aban kuring sok ceramah Idul Fitri. Keur ceramah Idul Fitri kadang-kadang ibu bagaimana aku bisa kita saudara hidup mengenal jual hiji tangkal hiji daun mau bisa menyiap dunia tapi daun gak menapal karena dosa maka dunia mau akan hancur. Hiji daun mau bisa menyiap dunia tapi lamun daun napal karena dosa ibu maka dunia mau akan hancur. Nalika jelema bersih hatena bakal bisa lalajo ke alusan batu tapi lamun hate kena diri bakal bisa lalajo alusan batu. Maka tinggal tanya kalau betul yang kita ibu bersirah kunaon eta hate. Lamun batur mau ke bangkong karena diri kunaon eta hate. Lamun batur mulai salah ibu menuju ke rumah sakit kunaon eta hate. Bisa jadi batur mulai mobil motor siapa tahu ibu. Kunaon eta hate. Maka kita pelajaran hidup adalah sumberna. Jelema miskin alus hatena maka Allah bakal ngintipkeun harta. Nah, sabab jelema alus hate rasana bakal sampai ke jelema miskin. Lamun miskin seueuh goreng hate, goreng khusus adi turang manas barana dititipan harta bakal sombong ku hartana. Maka hakikat ngaranteun harta ayana dina hate anu bersih. Jelema bodoh tapi kalau harta batur jelema bodoh kalau dapur jadi dicipat ilmu kumaha Allah berbodoh wae panatik apa
Ibu sumpri kadieu awakna hari ini hatena hiji ibu bisa jadi umur tidak ge gara-gara gak bedain mati tok. Lamun ibu datang tadi udah menerang kausan, maka kausan dari sumber darah gerhana saya lakuin apa Musa sumber kausan mati Allah Ta'ala. Jadi lamun ibu hadirkan ilmunya kausan, maka mulai lagi hari satu kausan. Tapi yang begitu jaga si dia tuh kalau mau kuring, aja bisa itu pergi ke saya. Berarti ibu datang dia diungkapkan itu dengan pergorengan kuring. Surga adalah ilmu, karena ilmu segala rupa bisa jadi ilmu. Pertama ibu pasti bisa jadi ilmu, tetap ilmu pasti akan seperti angkat lagi. Jadi ibu jadi sebagai rumah tangga lantaran relasional itu pasti muncul tentang yang bermain nasihat baru ibu pak udah murah pasti itu segitu buat kate misalnya itu rumah buat tidur tapi akhirnya mah naon pak masih apa ya perlu anaknya. Jadi ibu dengan kompor pak anak-anak sebelumnya aku naon itu bener itu pokoknya banget. Ternyata ibu bisa balik rumah tangga lantaran relasional dengan maka prinsip dengan Islam tawakkalani dari Nabi Musa bener sama yang hati ewakan Islam salah. Jadi kalau hese tawakkalani dari Nabi Musa bener sama yang hati ewakan manusia salah. Apa fungsinya bener? Fungsinya bener meberes ke masalah lain ewakan salah. Kalau misalnya yang jelek kudu kumaha atau kerjaan manusia lain kudu ngewa kudunya kita resep kanu bener untuk ngewa kanu salah terus saketik jelema sombong ku benerna lantaran boga teuing dinasan terus saketik jelema muncicing tidak bener lantaran geus abot disuruh salah ku batur kata ieu manusia teh aja. Ibu 2 bulan rumah tangga kumaha lamun ibu alhamdulillah kalau dia rumah jujur tidak sekarang kayak 2 bulan antosan 2 tahun jujur benih ke debu rata jawab ini sudah ada maka yo kalau juang lalu untuk kami perkara motor barang dahar motor maka ditampilkan adalah yang ditampilkan lagi motor kurang teh manusia kurang boga sifat lalu di tempat gorengan batu di komentar goreng kabulan batu kita pakai pak goreng kabulan batu begitu pakai manusia tapi Nyiruan ibu lanjuan tina nyiruan untuk tina kembang ada alus nu disesep sarita pati kembang maka keluar lagi adalah madu lamun setiap jalma geus bisa jadi madu lamun setiap jalma geus bisa jadi madu maka boro-boro manusia sireum ge datang tapi lamun hidruk jadi patrawali boro-boro mah pak kolot budak leutik bakal kabur pageulana lamun ibu batur tersebut ibu ngewa ka ibu entong waka nyalahkeun batur buah-buah awak urang aya pikang ngewaeun batur bener pak tidak anjing bakal jadi guru oncor hirup ke manusia bisa jadi anjing pada kuring di lumur enwira anjing tara di baledog karunya kebogeun nyawa palahan lentong ke anjing punten berburu cek tataka dana gerhana gelo anjing itu nyebut no gelo maknya guruna anjing kali-kali mah urang guru ka anjing
najis nabaham anjing masih kini bisa dikumbah ke 7 kali kalau yang make taneuh, tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantol awak padeugeut hate hujat saumur-umur cai mana bisa nyeuseun kana nganyerikeun mata nu kieu patut jaga teh atuh ijem entong sok ngarendahkeun batur ku bodohna, entong sok ngarendahkeun batur ku gorengna. Hakikat hareupeun Allah nu goreng bisa jadi alus, tapi hareupeun Allah bisa jadi nu alus jadi goreng. Ibu lamun boga salaki goreng sujud syukur, alhamdulillah ya Allah boga salaki ku petotna, alhamdulillah Gusti boga salaki ku bekena, alhamdulillah boga salaki ku tutung hideungna. Alabah mana sok lalajoan nu goreng moal hayangan salingkuh nah tapi hong payu geus jadi goreng. Tapi lamun ibu boga salaki kasep bareng-bareng koneng mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga Nana Gerhana. Awas sadar umur tong pede-pede teuing nu kasep pembiasana rada toloh heong berwasa dirina payu akhirna kaditu heureuy kadieu heureuy hubungan ngan sebatas dianggap heureuy pada bangalah dilarian anu garoreng anggar horeat tamangka hadirin kaum muslimin naha atuh kuring beda jeung batur lamun ibu nonton pengajian abdi oge sok sasarengan sareng Abuya Muhyiddin ti Sumedang anjeunna mah jalmi luar biasa wal deui ti Kutawaringin Kiai Haji Salimul Apip anjeunna mah jalmi luar biasa wal deui Ustad Epi Effendi makelakeun jaket kulit eta teh sami ustad sanes benar domba kurumuy kuring ya sakieu mameujeun jiga ojek online omat ulah nempo bajuna omat ulah nempo wujudna omat ulah nempo cirimna tapi tempo naon perkara nu ditepikeunana bener orang NU nyaritakeun Islam orang Persis nyaritakeun Islam orang Muhammadiyah ge sarua keur nyaritakeun Islam nu alus hareupeun Allah lain nu nyarita nu alus hareupeun Allah lain nu nguping tapi nu alus mah jalma nu daek ngeureuyeuh dina eta agama sorangan. Sabab lamun ibu bandungan perbedaan itu indah. Ibu boga bisa budak, ibu boga kurang kali lantaran ngahiji di imah beda. Lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun patubayan kurumuy Cipeju. Coba lamun kudu sarua lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun paling bijil anak kucing. Maka inilah nilai perbedaan. Jadi teu kudu riweuh dengan perbedaan. Baca sholawat barareda, aya nu jiga es lilin, aya nu make alok, anu setengah dangdut, beukeun bae, teu kudu jadi riweuh digeureumkeun. Aya geuning Allahumma sholli ala Muhammad. Kuring pan di Bandung mah es lilin mah kecil. Aduh Selenyeun ka Garut, di Garut mah maca shalawat jadi aya alok. Sholatu salamu Rasulillah keun bae ka sarua. Lalu ka Banten jadi hohoak. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Keun bae sapanjang nu dibaca sholawat kene kadar eta beda nada teu kudu jadi pasea. Nu dibaca adalah sholawat kene napa jeung kudu pasea silahkan berdasarkan cara masing-masing. Well. Ya, well. Ibu anu tahlil lamun ibu sok tahlil Bandungan aya nu tungkur aya nu ngagideug aya nu muih aya nu la ilaha illallah hudang-hudang dedahan aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah kita stop heula nah teu tungkul teu tempo nu tungkul ngaran sare jadi mak di budak hideug ngarah teu sare aya nu paling power muih illallah sajam satengah
alim ada bubar pengajian teu dahar-dahar acan golong-golong kan buruan. Malahan digoreng gede KM 4 pias ari mah. Abdi curiga sing bawa ayeuna setan tahlilan, bawa isu setan ditahlilan. Ayo pek alhamdulillah teu. Enjing na teh poe Jumaah langsung ngahotib jeung kuat. Alhamdulillah cenah kuat. Halus ceramahna kan eta tungtungna make jeung aya bahasa bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah tah gebeg kuring nah sing kebobok maneh nyebut tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sambungkeun ceuk Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti ceuk Allah geura tempo panon poe serap Gusti nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami. Iya pada ahli wiridan penjaga tepung jeung Allah itu kumaha bentukna ranyai buat dianggap kica-kica Allah dan nu kumpul nu dibaca la ilaha Allah dan nu ngagideuk nu dibaca la ilaha illallah nu muih nu dibaca la ilaha illallah amuran tapelkeun kalimat nu paling agung linuhung payungan Allah adalah kalimat la ilaha illallah matak sok latihan dina wiridan ari jalma maot kan gumantung karasapna ari aya bobotoh Persib jebrot tabrakan anya ku malaikat andro buka piking abdi mah didagor gumantung karasapna ibu-ibu barang penta wae duit kasalaki kieu diberi duit gede kamera ieu kasih ya teh ayo berubah diberi leutik masih kananan buah-buah ieu merekna aben wae ieu masalah kita kumaha lamun maot hese ngilep an maot teh ieu aben wae ieu sedan untung RT cerdas nyokot 5.000 kubrakeun kana leungeun ngilep sorangan kan RT gumpat ka sieun bapak-bapak pas gaduh istri ulah sok lalajo istri nu lain kumaha lamun maot hese ngiceup apa ngaran maot mah dihanap nepi ka luhur dicabut nyawa matak rata-rata nu maot ngaburileng tungkuk kulebe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tah nu soleh mah beureum ibu kan anu pernah beger jeung batu jadi kieu sabelah gitu. Jadi kalimat agung linuhung adalah la ilaha illallah. Kunaon mungkin agung linuhung? Sabab la ilaha illallah itu adalah penolakan ilah selain Allah. Nolak abehanana nu diterima adalah Allah sehingga dirina nu aya Allahna nu leungit dirina dina awak urang teh leungit dirina nu aya Allahna. Hayang kuninga ibu lamun ibu hayang apalna awak ibu keur bareng jeung saha artina ibu bakal katakelan ku sifat Allah Rahman Rahim Ghaffar napalna awak ibu nyaahan asihan deuleuhan asa kampura berarti ibu teh keur jeung Allah lamun siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah tanya saha nu boga sifat kitu setan gitu lalaki lamun keur katapelan ku sifat Allah kumaha ka ibu nyangem bah aya deui nu panggalisna iwal ti bojo aa keur katapelan ku sifatnya Pak nalika keur datang liurna kumaha ibu sifat tapi ibu tong sarwana lamun salaki keur bijil bahasa sifat tinggal tanya aduh berarti sawengi abdi teh kulem sareng jaluna anu paling baur budak nanya mama bagong bapak bagong ari abdi beunyu keluaan anak beguh meureun lamun ibu hayang apal ibu keur jeung saha berarti ibu kudu apal sifat-sifat Allah Rahman Rahim Malik Kudus Assalam jeung sagala rupana artina lamun ibu nyaahan asian deudeuhan artina ibu keur katapelan sifat Allah maka ibu kita bakal sadar saha urang lamun babarengan jeung Allah nya pasti dipikaridho ku Gusti bukan urang mah teu Allah teu ridho teh babarenganna jeung nafsu wae atuh ari ngaran-ngaran nafsu deukeut jeung kahayang ari ngaran-ngaran kahayang deukeut jeung ujub ari ngaran-ngaran ujub deukeut jeung ria ari ngaran-ngaran ria asa puji sedih kitu teh
Ieu teh tiung enggak. Ayo. Apa? Ieu rada compare, dipet kunaon compare. Kunaon jadi ibu serak, terus kau sholawat, sering baca Quran sewengi, prer. Ngarang-ngarang ibadah ikhlas, tebutuh disanjung batur, tebutuh dipuji batur, tebutuh dialus-alus ku batur, mangsa bodoh we, dek batur muji, dek ngaledek, mangsa bodoh. Sabab pribadi jalma anu geus eueuh dirina aya Allahna, tebutuh disanjung, tebutuh dipuja, nu aya ge sosonoan jeung Allahna. Maka hakikatna aku bertemu kamu tidak istimewa, tapi yang istimewa adalah ketika diriku sudah bertemu dengan aku. Lawan ibu geus tepung jeung diri ibu, moal peduli karena kesalahan batur. Teu hayang lalajo karena kagorengan batur, teu hayang nempo kata ejregan batur. Naon ulah kajebak ku kasalahan batur. Batur nu peditna naha urang ngagibahna. Batur nu kadul pangajianana naha urang anu ngadiktekna. Padahal hakikatna batur teu pangajian teh nu salah mah ieu tah. Napa kejeung salah pangajian mineng tapi tapak eueuh. Kasalah igalak anger, kata tangga ngewa anger, jeung duhur dapur anger, aing ngaos madrasah. Bener Pak? Asli, maka kubar ti dieu wayahna kudu aya perubahan sifat. Aya bener mah ibu pengaosan. Kudu aya perubahan sifat, nu pedit sing bageut. Nu bageut ka salaki pulang ti dieu aya secara ibu teh kunaon balik pengajian jadi lebay, oh menyesal. Isuk narobah rela anger jeung kieu teuing. Kudu aya perubahan sifat, maka kuring disebut ustaz, kiai, ajengan, era, sok sieun omongan teu akur jeung perbuatan. Well, bari eta teh kuring pisan Pak omongan teu cocok jeung perbuatan. Nerangkeun sedekah lantang, innama sedekah lil fuqara. Sarodako, isukna ibu sedekah eta geuning keslek, sarodako ibu nu 5, nu 10. Nah ustad apa ditempo sajeroning dieu. Apakah kuring sedekah? Wah, bahaya ya. Tuh, kusakitu ge geus era Pak, ngomongkeun sedekah tapi kuring teh sedekah. Malah mandar hakikatna anu bakal sedekah mah ye ibu panitia ka abdi sok lalajoan keberesna bakal aya nu ngudag panitia sep sakedap antosan seberapa lain tadinya atuh jeung antosan punten cenah ieu mah sedekahna deuk ditampak ku abdi da butuh. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan domba di tengah jalan ayo meminta jalma nusangsara, ya Rasul apa itu kambing kamu butuh? Ya silahkan bawa. Nabi Muhammad bro lainana gerhana. Abdi ayeuna di bahanan ku panitia pegat ku ibu, pegat di ditu dibikin moal. Ieu teh keur ngomongkeun bersih hatena sudon wae. Ini parah itu Pak. Ieu teh keur ngomongkeun bersih hate mur. Nabi Muhammad setiap nu dipenta dibikeun. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul abdi hoyong jubah, jubah diraan dibikeun. Nana gerhana tah aya jam penta ku ibu dibikeun moal. Wah, kadoraka. Ceuk abdi mah leuwih hade barali daripada hate teuas kitu mah. Ceuk ibu teh lain hate kuring anu teuas, sia teh ustad, ngan beungeut waneh we lain beungeut Nabi Muhammad. Berarti moal aya jelema anu percaya. Heeh. Naon? Ibu oyong. Oyong jan. Kali.
bari ngabuktikan bahwa ibu tidak perlu nyanjung, teu perlu ibu muji, teu perlu ibu terhipnotis kunana gerhana, teu kudu bahwa kuring hatena lain hate Nabi Muhammad. Justru urang mah kudu nyanjung, kudu muja, kudu muji atas nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain ka kuring lah budak ieu rimu. Asli. Malah nu paling parah nu disebut Al-Mukarram kan tadi kagobeng ya. Al-Mukarram dana gerhana kurika bulu-bulu. Nah, Al-Mukarram yang mulia cek rumus mana-mana ge yang mulia manu mere lain nu dibere. Ai posisi ayeuna kuring dibere atawa nu mere? Usaha diberena. Berarti yang Mukarram iya tak Al-Mukarram. Gua tunggu secepatnya teh saya pejabat Mukarram. Wah, nah, Al-Mukarram kudu merek. Teu sanggup Pak disebut Al-Mukarram, disebut ustaz teu sanggup, disebut kiai teu sanggup, disebut ajengan teu sanggup. Sabab kiai ajengan disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun bageul, tapi naha urang pedit kan. Nabi ngawariskeun damai, jongjon, tentrem, tapi naha urang sok aya sik-sik meuli keneh. Maka hampura kuring jalmi biasa, lain jalma luar biasa. Apa eta viral cenah TikTok jeung YouTube? Naon viral? Pret. Malahan semakin jelma viral, semakin capek. Poe ieu abdi ngalebetan opat agenda. Hotel Horizon bareng jeung Pemda beureunyeung ka dieu beres di dieu tuh kamasikeun ka Sumedang 3 daerah 3 panggung jeung ibu teh aduh untung cek ustaz sapoe 3 cek ibu untung cek urang mah iraha daharna di dieu ge langsung teh ceramah tapi anu ngundang teh palalinter cerdas jeung saladar satiap ajengan ketua dibahankeun. Nuhun sacaca lagi kamu. Bakal lawan aya bapak-bapak hayang viral, kok merek, kok. Sabab kuring kikiran lain kahayang kuring, tapi murni Allah anu ngijinan kuring. Maka ibaratna kana gerhana keur jadi wayang, maka Allah nu keur ngagulak-gulakna. Benar Bu? Iya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mata jalma tong panas kubatur, tong sirik kubatur, tong panas baranan kubatur. Tenang, hiji waktu ibu bakal viral seperti ieu. Pek hayang. Bisi ibu teu percaya jelma viral, begian ge hese. Nah, sabab lalajo loba lalajo na HP, loba lalajo na TikTok, akhirna jadi wawu, ngabonceng ke kuring awewe lamun teu ditergos bahaya. Sampai lu dengar kieu sok abi ngabonceng ibu, moal teh bujur nu ulu ustaz nanya. Keboncengan jeung awewe, nah kudu doma. Maka setiap jelema entong hayang, entong bung. Di mana eta tong hayang tong bung? La ilaha illallah. Teu aya nu nafsirkeun angin Allah, teu aya nu ngajadikeun angin Allah, teu aya nu ngawujudkeun angin Allah, teu aya nu ngahebatkeun angin Allah, teu aya nu minterkeun angin Allah, teu aya nu ngawujudkeun. Wujud ibu sararea di dieu pasti terbaik numutkeun Allah. Alis tos sakieu hadena, mata kade ulah nepi ka diganti 4 lot. Bulu soca sakieu mah atas meujeur, tos sae Allah nyiptakeun leuheung basa panganten mah aya alusna disambung bulu panonna. Coba ibu mau motor sambung bulu panon tabrakan. Mata entong sok ngarerepot diri lah. Rarai dibuang di glowing 1,5 juta teh ibu. Kudu keluar sabab merek nage produk Korea glowing teh jeung urang sabab jeung bahasa Sunda mah hinyai. Engke kita bakal kapangi air glowing ai punuk renge. Mata menges kudu riwal jadi jelema arimakeun perkara nu Allah dibikeun inilah makna syukur ka pangeran. Bener.
lighting geus dangtos, pedang diangge, lipstick diangge, make up diangge, teuleui ngeunteng ceuk hate ibu geus ning urang turun ti bumina, paceak budak tetangga. Gusti eta bener. Deuk di kumaha eta budak ku ibu. Deuk ditanya, kunaon ibu kasihkeun ku omongan budak, ngongan penyakit ibu ngarasa geulis. Bapak daya ka masjid muncul tina hate urang daya ka masjid kumaha ceuk batur ya maneh waduh ka masjid kumaha ceuk bapak hei nu adan jeung kumaha teh saha nu kieu patut berarti manehna geus ngarasa diri pangah di masjid geus salah Pak patak hakikat topang hese-hesena dipigawe lain salat lain zakat lain saum lain ibadah haji topang hesena istiqomah dina diri merasa diri paling benar merasa diri paling hebat tak eta hese asli. Alhamdulillah ceramah teh kahartos teh da umut-umutan teuing ngabdi teuing duhur. Anapun beda cara silahkan Abuya Muhyiddin ceramahna ngaguar karuhun urang bareto supaya jalma teu poho kana perjuangan nalakon karuhun urang sok ibu. Kiai Haji Salimul Habib ceramahna dengan nada-nada sholawat supaya umat cinta terhadap sholawat. Silahkan karena gerhana budaya kieu peh bae kebulu kabeda-beda sarua keneh Islam keneh Islam. Benar asli waktu itu mau ke akur di kurang Arab karena ada presiden kurang Prabowo lain Salman Mana nanti kurang Arab jadi orang Indonesia mau jadi orang Arab di Arab mau adan langsung komat mejeun nah jelema sholat disiplin mau adan langsung komat geus ngeuleut di jero masjid sobian di Indonesia mau adan langsung komat eueuh wadan eta, omat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadoa eta, balik ke nu puluh nu si eta keneh. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama NU keren bikin metodologi studi Islam, metode bikin Islam karena pujian. Eling eling umat metode orang NU gigireun urang aya masjid anu tara tong ngaganggu lamun memang tara wes tong ngaganggu nu osok lamun memang osok entong make jeung ngaganggu nu tara sabab nyeun masjid lain butuh pasiap pujian jeung henteu tapi nyeun masjid butuh kulisina apeun pasiap pujian jeung henteu aing ngesian tarana pel. Di Arab takbiran keren nada tinggi son alus Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Di Arab plus ke Indonesia Allah dibebaskeun eta illallah itu kayak eta urang yakin kunaon ibu seserian akur jeung di lembur ibu ya jamaah pengajian sok kan di urang mah ST ditanggukeun waktuna jamna amarea datang depan panurina otak lahir geningan ibu-ibu jamaah pengajian ku ayana nadoman heula ku ayana sholawatan heula naon eta molok bener wali songo ngolo wayang supaya umat Islam resep kana agamana maka wali songo nyiptakeun wayang akhirna dina wayang aya disebut
masuk KKW ya. Semar ya namun ada sebuayang gitu. Semar kuncup danar mulung atuh dangdutna Roma Irama tapi ka ibu ulah tenang teuing hirup di dunia bapak beunghar tong tenang teuing hirup di dunia naha ngaran umur mah teu nyaho ngadodoho Quran teu kabaca hadis teu kaaji masjid teu katepungan pengajian kieu ai daek tapi ingat kana pimaoteun lantaran aya si oma nya Roma Irama badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta anak nyanyi mau ahli tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam ayo sini laki ayo nyanyi ayah punah ditunggu secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna jadi yang sekolah mengerin serama ada piluan akademi dangdut nah ya ada sakit mas ora meje katanya tak menang jeung eleh paewe inilah dakwah secara budaya masing-masing silakan ibu oge geuning aya nu ka masjid jarang pengajian jarang tapi soleh kasalaki da soleh ukuran ibu mah hampura nalika salaki hoyong tuang geus hayogi nalika salaki hoyong puleum ibu tos nyambak nalika salaki mangge-anggean tos dipanglicirkeun nalika salaki bade angkat sapatu tos disadiakeun tah soleh keur ibu mah sakitu we heula teu kudu riweuh ka masjid jarang pangaosan boro-boro tapi kunaon kitu ibu mah soleh kena urang mangandeng si oma we tinggal kunaon istri solihah setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan jadi lawan salah kacau pikiran budak-bulanan tampil di depan jangan gitu ayo salah kita dan bikin kurang clear pikiran memani sedangkan alongan campuk ibu muali tarima sholat muali tarima zakat ibu muali tarima ibadah haji ibu muali tarima amal ibadah nah lamun salaki nyeri hate ku bibir jeung ucapan ibu Allah nolak tahajud ibu, Allah nolak baca Quran ibu, sapanjang salaki jadi hati putingkah pola ibu. Mata goyahna bubar ti dieu ngarasakeun heula kacape salaki. Mun salaki waktu usaha papakeun lawang pantok. Bapana geuning sumping ieu teh rekuh. Kana skill wae. Bapak geuning sumping nya mah capek bapak, capek balik heula ka baru. Salaki
ibu sampai anak angkat karena pingping ibu coplokkeun sapatuna korosotkeun kaos kakina ulah coba ibu nyebutkeun bau tarasina dieu kabeuki beres gitu suntangan kaceroge bapak hapunten beres suntangan leos ka dapur angkat kai ka bibis keun bae tong make gula da sidik teu boga bikeun ka salaki kumpul tenang babana hampura sidik lieu dengan ragap daya urang kadinte ka dieu ukur mumara apunten kai dengan sakadar aya cai herang suruput ku salaki diinum ternyata amiseun nu amis lain gulana ternyata nu amis budi ibu ka salakina bapak benar beres gitu cekelan ku ibu panangana cara pajaman pilih bade ibang kai handap nyampak kai tiis nyampak bekul salaki ibang siapkeun sarungna siapkeun popona siapkeun kopeahna siapkeun sajadahna keputkeun ku ibu bapak pilih bade nenekan mangga ibu kadapur heula bade ngadamel rencang-rencang aya bekul salaki salat pareuman kompor ibu kahadeuk cicing ngalahunan salaki bade nyumuh bapana hapunten disip abdi capek lungse ribu tuluh geuning bapak belaan disip abdi hapunten hampuranya ieu ceramah jero teuing direret dina rarayna eueuh nu kitu eueuh bisa artinya sarua Allah sadiakeun ku ibu kokocokna, sadiakeun jimpona, sadiakeun sanguna, sadiakeun rencangna, sanajan teu leungeunna, ukur bala-bala 3 siki, kunupuk 2 siki, tapi tempok buak salaki sagede beureut. Ternyata membatak nikmat barang tuang, lain rencang sangu-sangu teuing, tapi nikmatna barang tuang adalah nikmatna puji pamajikan kalijan di salakina. Nah, kudu gitu bubar itu. Tapi ibu siap gigituan kasalaki, kan kasalaki nu kumaha heula. Urang lesannya serang. Oke, ibu teh siap ini gigituan, tapi kasalaki nu kumaha. Salaki anu bener-bener tanggung jawab kalau jadi pamajikan. Ayang gelis dandanan pamajikan, ayang mulut contohan, ayang jongjon rasikoan. Jadi ukur bisa minta hoek jangan, biasna Allah narik besi. Urang mandi, sabunna sadiakeun ku bapa, ari ngunturpan hayang nu seungit, aya dimandian ku sabun ganu. Ayeuna anu asa sare jeung rumah Garut. Ibu mau protes ke salaki, tapi salaki bener-bener tanggung jawab, bener tuh? Nah, bapak harus radio balik. Artinya balen, cek kudu aya perubahan sikap sararea sageus pengajian. Bener. Ibu maca sholawat, sallallahu ala sallallahu alaihi Muhammad heula. Dina genaheun we eta nyebut genaheun ibu, aya keneh ke di bumi genaheun eta. Digoda kene salaki sare listrik nit-nitan beas-beak dengan sambal eueur bedak hijau kompor teu hureuh. Aya keneh raoseun, aya keneh raoseun salawat teu bieu. Kadang-kadang nafsu
di dia mah sholawatan genah-genah datang ke imah digoda gitu wah yang tes tak ibu nyarekan salah kita pemberian kurang atau pengosan cing salah kita mikir-mikir gimana eta genahna sholawat bacaan kat sakit genahna ini wajah tu wajhia latifat taros samawati nikmat bacaan sholat genah bacaan sholat alus bacaan sholat tapi nah bubar sholat bibir jadi goreng kata tangga bibir jadi goreng kabaraya naon sebenarnya dibaca well kata sadeka tunggaran jeruk adalah lain sholat natui tapi sholat eta kudu dibawa karena perilaku sanggeus sholat terus terakhir ya ibu orang mana ibu? Ibu di mana? Sudah Ranca Kalong. Oh iya aja. Ya api wawu mikir dia malah. Ibu di mana? Kami Sumedang. Oh. Ya. Cincin. Lilit ya itu di mana itu jadi ibu datang ke deterek nah ayam pangi jangan gerhat jadi nawar Sumedang. Mana? Oh, nyerut cinta rehat. Alhamdulillah. Asal udah koraan. Lain bawa udah itu atuh. Pokoknya ayah bagi tinggal taar lagi. Cerita dua itu dari 26 pada dasarnya ibu itu terakhirnya ibu hayang sholat diterima zakat diterima ibadah diterima modal hiji sing alus ayendung bapak sabab al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah kaki ibu dan dibikin surga kumaha lamun indung bapak lobang adat jeung ngamu ka ibu maka sok penta karido indung bapak maka Allah dikarido karena kehidupan ibu jeung bapak pada dasarnya orang baheula minta duit ka kolon teu mere lantaran teu boga ayeuna ibu tos gardu artos aya mere duit ka kolon ibu ngadon ceurik lantaran kolon geus eueuh geus ruku padu rap kulumah katurukan taneuh beureum moceak paratan jagat ngajerit tata langit mata hakikatna ibadah di dunia itu terbaik adalah ibadah urang alus anu jadi indung jeung bapak urang hadirin kaum muslimin tim kuring sejak kawado Pak wado masih kene Sumedang insyaallah ibu sing sarehat bapak sing sarehat anu undur sing disehatkeun lumah sumpit rumah tangga sing dijogjotkeun anu rarang ekonomi sing dibangkitkeun sakitu pinatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup luhur jembar siapurana billahi fi sabilillah